Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akibatu lil muttaqin wala uzwana ila ala zalimin amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wa nisa'u ala darbaini. Ari pirang-pirang awewe eta aya dua. Saibatin hiji pirang-pirang randa, wa abkarin jeung kadua pirang-pirang parawan. Jadi status nate aya dua awewe teh hiji pirang-pirang randa, kadua pirang-pirang parawan. Fal bikru yazuzu lil abi, maka ari parawan eta menang ka bapana wal jadi jeung ka akina ijbaruha ala nikahi, maksana eta parawan kana nikah. Jadi lamun ka parawan mah bapana jeung akina teh menang maksa kana nikah. Maksa di dieu teh lain maksa, maksudna nitah. Di mana eta awewe parawan teh geus 25 atawa 30 tahun atawa 40 tahun teu daekeun kawin, teu daekeun baleg. Tah maka boga kewajiban kolotna bapana ikhtiar ngamprokeun atanapi neangan jodoh pisalakieuna. Maksa di dieu teh lain dipaksa lain, tetapi dijodohkeun. Nitah kawin, nitah rarabi. Kecuali budak keneh 15 tahun 17 tahun eta ulah maka. Ieu mah pikeun awewe anu geus dina usia anu kuduna mah geus nikah, kari-kari teu daekeun nikah, teu daekeun baleg. Tah kolotna bapana atawa akina eta boga kewajiban pikeun ngajodohkeunana. Wasaibu jeung ari randa yazuzu tajwijuha ila ba'da bulughiha wa izniha, jeung ari randa eta henteu meunang ngarabikeunana kecuali sanggeus baleg eta randa jeung izinna. Jadi ke randa mah bapana akina teu meunang maksana, teu meunang ngajodohkeun eta si randa kana kawin deui, kecuali si randa eta teh geus baleg deui jeung geus daekeun izinna. Besi manehanana masih keneh trauma, besi inget keneh kana salaki anu ti heula upama teh mah nyeri trauma atawa ditinggalkeun maot masih keneh inget tadi mana can baleg mah kolotna teu meunang maksa, teu meunang ngajodohkeun kecuali manehna geus baleg jeung atas izin manehanana kersaeun. Wallahu a'lam bishawab. Mugi aya manfaatna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.